kali dia Cep Sakti Neng Irma aku hidup di Bandungan kaset tulis mangga nuka hiji ieu samak ya samak ieu tapi samak nanti samakan biasa kan ieu masuk dianggo mungkus mayit nya ieu simbulna naon simbulna teh ieu teh hartina teh samak mah kan tara aya anu nangtung sok nang karak wae ieu sadrah sumerah kana takdir tadi tos dinugikeun ti kawin hidup ngadahuk ngajatuk rami teh ieu teh sanes kahoyong Bapak Haji Asep sareng ibu sanes kahoyong Ibu Dewi tapi ieu mah takdir ti Allah sagala rupa takdir teu meunang dipungkir kadar teu meunang disinglar geus patokan hirup hidup kudu ngadahuk ngajatuk rami kudu ngahiji nya ayeuna itu pare tuh aya pare ngahaja ibu teh ieu teh meuni aduh neangan pare teh hese urang geuyan kieu mah mun tah ieu teh luyu sareng ieu geuningan hidup pernah diajar ilmu padi semakin berisi semakin merunduk tingali ulah hidup yang hidup tadi Bapak Dr. Haji Barnas semakin banyak ilmu semakin rendah hati tah hidup oge gitu makin urang terang ilmu Allah teh seueur makin isin makin teu aya nanaonna geuning urang teh janten dina hal ieu teu kenging adikung teu kenging sombong hidup cenah DP nya kasep geulisnya tah eta ayeuna waluh mah muga hidup sing waluya hartina sing waluya teh sing sehat sing bager sing gede milik nya ayeuna itu aya-ayakan tuh ayakan naon hartina ieu ayakan sagala rupa kudu diayak heula hartina teh diayak di pikiran heula lamun nyarita ieu batur ngeunaheun henteu nya lamun henteu ulah dicaritakeun sangajan eta bener di ieu weh dipikir dibulak-balik dibeuweung diutahkeun ulah sajeplak mah bae rek ngeunaheun rek teu kumaha urang we tah teu meunang kitu kudu diayak sangkan batur teh panghargaan ka urang da geuningan gitu alus we muji we matak naon da basa mah teu meuli nya da basa mah teu meuli teu kudu abong nyaho amun nih alam teu kudu keun nyaho urang we gitu terus ayeuna ieu cau ngadamprapan jika kieu siga jalmi anu nuju ngadoa pananganna kieu tah hidup oge sing loba ngadoa nya tahajudna sareng saja sing loba ngadoa lajeng ieu aya beas nah ini dia dieun alat-alat sawer teh beas nya cek parikasana aya loba ketan loba keton bro dijuru bro dipanto hidup sing beunghar sing loba harta insyaallah didoakeun nya kasep geulis sing gede milik nah ayeuna koneng teh ieu lamang kajujuran margi koneng mah disiksikan tetep warnana koneng diperes diparut teu bijil jadi warna hejo koneng deui pan nya tah ieu teh simpul hidup oge sing jujur teh tadi komo jeung salaki pamajikan mun geus aya nu disebut salibungkeun urang moal genah lantaran pasti si Aa atau si Neng teu ngeunah sing jujur jeung deui aya paribasa Neng urang nu jadi awewe nya sing rik-rik gemi jadi lamun gaduh artos simpen dinu koneng-koneng naon cing hartosna nya simpen dinu koneng-koneng naon hartosna naon anu biasana warna koneng emas nah jadi sing bisa nenden di dinya nya ulah dinu barang-barang anu hese dijual nari emas mah gampang dalikin panas tiris emas mah payu harga emas mah teu turun nya ulah kabitanya nyawa sekali-kali meser itu meserinya teu naon tapi aya investasi dina nu koneng-koneng dina emas ya lajeng ieu nok kita simbol binih nya simbol binih dia oge hidup insyaallah mudah-mudahan saingalna gaduh turunan putra-putri anu soleh sareng soleha amin ya ieu daun ieu teh hartosna teh geuning sok aya paribasa ulah disakompet daunkeun jadi misalnya di perjalanan kehidupan rumah tangga Neng seheug misalna tapi ieu mah auzubillah min dzalik si Sakti teh kumaha-kumaha Neng teh ulah oh da lanjutna ge kitu da mana ge kitu da ina ge kitu bisa kompet daunkeun da turunan eta mah kitu teu bisa kitu Neng tiap jalma mawa watek sorangan-sorangan ulah sok ngaengjas keluarga eta mah da kitu teu bisa nya mun kitu deui Sakti ka Neng oh da murid eta mah da anu teu bisa kitu ulah disakompet daunkeun ulah disaruakeun beda masing-masing ya beda perjalananana lajeng ieu harupan ya ini oge pasti bakal dibahas ku Kang Ujang jadi lalaki ulah getas harupakeun teh artina teh geus gedebug sagala rupa coba dipikirkeun dibeubeung diutahkeun
ramah hidup Bapak Camat tentu ruang sareng pengalaman. Jadi lamun aya nanaon sharing sareng anjeunna Pak abdi teh bade kieu-kieu kumaha numutkeun Bapak saya teu badami kumaha numutkeun Ibu abdi bade gaduh niat hoyong kieu kitu lain aku maha urang we duit urang rek kitu rek kieu kumaha urang tah teu bisa kitu sakali deui kolot loba luang jeung pengalaman manan urang ya. Lajeng ieu hahampangan neng hahampangan aya ngolontong aya boronong aya semprongnya ieu teh maksud naon simbolna teh sing hampang himping artina urang awewe ulah ngedul nya kudu hampang himping awewe mah kudu daekan coba di manage waktunya dengan baik pasti bisa. Lamun bade ka sakola tabu sakitu kudu gugah tabu sabaraha kudu nyiapkeun naon heula urang teh kudu hampang himping ulah ada capek ada abdi mah wanita karir tidak bisa ente wanita karir teh ditu geus wanita ieu mah anger tanggung jawab urang di manage dengan baik pasti bisa. Allah bisa karena biasa ari ku biasa mah da teu aya nu hese geulis tos biasa gugah setengah opat biasa we teu lieur teu naon tah teh oge sing bisa kitu lalaki mah kumaha urang nya maksudna kumaha urang dina ieu keun lamun rek dibawa joroknya ieu lamun rek dibawa bersih kabawakeun da isieun tah urang lalaki ulah ngadengkeun wae awewe among kita kangeun awewe urang ongkang-ongkang we hantem ngarokok ngelepus dan sebagainya anu bisa sok gawean ku urang kerja sama-sama bekerja ya tinggal ieu bumi ibu bisa kira raoseunana rarapi tah bumi hidup oge sik nurutan tidak kitu tah ieu nya nengnya simbolna teh sing hampang himping ulah berat pirit cenah cek sepuh mah berat pirit teh nyaeta ngadul tapi da aya rencang abdi mah nya teu naon aya rencang mah nu ngabantos tapi keukeuh urang kokojona salaku kepala ibu rumah tangganya nu ngatuna eceuk abdi bade didamel ku eceuk ieu pangrapikeun ieu di manage da lamun diantep kitu wae mah nya kitu teh we karaos kitu ya nengnya wayahna lajeng hanjuang tah hanjuang teh ieu simbol kematian oge mati ieu mah ayana di kuburan biasana naon maksudna itu sing titih rintihnya sing titih rintih dina ngalakonan hirup sangkan urang empus dina kaya anu sae husnul khotimah. Lajeng ieu hanjuang warna beureum jeung warna anu coklatna tengah hiji tuh kieu nya hartina teh urang oge kudu bisa milah-milah wawuh jeung nu kumaha wae beunang nya jeung anu coba dibasana preman jalanan jeung anu kieu sebatas wawuh mah oh si eta bapak teu naon ngan akrab kade kudu milih-milih babaturan teh aya paribasa gaul jeung tukang minyak pasti kabawa seungit ada tukang minyak semprot-semprot ya pasti we tapi gaul jeung tukang asin di pasar punten-punten nya kabawa hangruna atuh cicing wae di dinya tah kitu ya oge jadi geus rumah tangga pilih-pilih kudu wawuh jeung saha kudu wanoh jeung saha teu sakabehna abong hayang yuk abong banyak teman di sana di sini pilih kira-kira anu pi maslahateun kamu urang tah ieu nya lajeng naon deui anu teu acan di ieu kendi didamelna tina taneuh ieu simbol mudah-mudahan urang asal dina taneuh mulih deui ka taneuh dina kaayaan husnul khotimah nya amin ya Allah ya robbal alamin. Kasep geulis ya cek apel ayeunana dihanapeun ieu sama aya harta anu loba nya ieu teh simbol tadi oge pan saur Bapak Haji Barnas komo urang lalaki sing loba rejeki sing gede hate insya Allah Allah maha beungar Allah maha gampil sok komo hidup didukung ku indung Bapak insya Allah tinggal urangna anu jujur tinggal urangna anu bener-bener daek ikhtiar insya Allah berkah kasep tah ayeuna sok teangan ieu harta nu aya dihanapeun sama ieu gunukeun sing loba hidup ieu asupkeun ku pamajikan kana kanyut kunang kanyut kunang punten nya pada teu tiasa dilemeskeun gagaduhan kunang janten keugeuh we ieu mah namina kanyut kunang nya kuneng digunukeun dina harti urang nu jadi pamajikan anu kudu bisa naon istilahna teh mengatur keuangan urang-urang anu jebrol nya karunya ka AA kudu ningali oh ngan sakieu kudu cukup sakieu gitu nya oke insyaallah bagja geura cepengan ku neng sok paheula-heula teangan ieu harta dihanapeun sama iya mangga ayeuna sok sok sing
sok. Ya, aya kene. Sok lebetkeun kana kajut kuna. Ala, lebetkeun kana kajut kuna. Kajeng sakedik mah neng oge kudu berbagi. Geus nanti dengan berbagi insya Allah rezeki lebih banyak. Nanti sekali dibales 10 kali ku Allah makan. Itu jantan sok ayeuna sawerkeun sakali ka dieu barudak. Dieu Sakti sareng teh ieu bari nyawe sok sawerkeun sok neng nu mana bari ka dieu sok ka dieu caralik nengna di dinya ka alo-alo ka uwa ka bibi mangga ya nong sakedap sabilulungan ya sok niatan Neng Irma Cep Sakti niatan sagala rupa teh niatna infak sodakoh ya ku niat anu sae infak sodakoh mah Allah bakal ngawalesna ku kasayan deui ulah aya niat sanes mangga awur